Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Faslun utawi iki iku pasal sawiji alma'u utawi banyu iku qalilun kang kidik wa katsirun lan kang akeh. Al qalilu utawi kang kidik iku madunal kullataini ora nono rongkulah. Wal kasiru lan utawi kang akeh iku kullatani rongkulah faksara mangka hale leuwih akeh. Al qalilu utawi kang kidik iku ya tanajasu dadi mutanajis biwuku'in najasati kalawan katibane najis pihi ing dalam qalil. Wa ilam yatagoyar lan sanajan ora barobah ieu qalil. Wal maul kasirul lan utawi banyu kang akeh iku laya tanajasu ora dadi mutanajis ieu maul kasir illa iza tagoyaro angin tatkala barobah opo muhu rasana ieu maul kasir aw launuhu atawa warnane maul kasir aw rihuhu atawa ambene ieu maul kasir. Faslun nartosna ari ieu pasal saiji bade mertelakeun kana namina cai. Aya cai nu loba aya cai nu saeutik. Alma'u ari cai qalilun eta anu sakedik wa kasirun sareng ari anu loba. Al qalilu eta nu saeutik madunal kullataini hanteu aya dua kulah kurang tina dua kulah jadi hanteu aya dua kulah ngarakeun cai saeutik. Wal kasiru sareng ari anu loba kullatani eta dua kulah. Tadi masa kulah berarti kurang ti dua kulah, sedangkan dua kulah berarti dua kulah moal kurang tapi pas. Paksaro mangka barianan leuwih loba tina dua kulah. Aya 3 kulah atau 4 kulah saterusna. Al qalilu ari anu saeutik ya tanajasu eta bisa jadi najis biwuku'in najasati ku katibana najis pihi dina ieu cai saeutik. Sapertikeun ayeuna teh aya tai nya dina cai saeutik teh eta jadi najis atawa kotoran naon bae jadi najis dina ngaranna cai saeutik mah kusabab kurang dina sakulah. Wa ilam yatagoyyaro lan lamun ora barobah ieu qalil sok sanajan henteu barobah eta jadi najis dingaranakeun cai saeutik. Wal maul kasiru sareng ari cai anu loba layatana jasu eta hanteu bisa jadi najis illa idata goyaro angin di mana-mana barobah nontok muhu rasana ieu cai anu loba teh aw launuhu atau warnana cai anu loba teh aw rihuhu atau ambeuna cai anu loba teh. Itu jadi cai anu loba mah sok sanajan ayeuna aya tai nya dina dua kulah ieu caina teh aya tai aya sampah aya naon we pokona mah rupa-rupa kotorannya tah moal bisa jadi barobah ayeuna mah angin ayeuna naon itu angin barobah tina rasana terus teh barobah tina warnana terus teh barobah tina ambeuna eta karek disebutkeun cai mutanajis nya keur cai anu dua kulah jeung leuwih ti dua kulah mah itu. Tegasna ari cai teh aya cai saeutik jeung aya cai loba. Ari cai anu saeutik nyaeta cai anu kurang ti dua kulah. Sareng ari cai loba nyaeta cai anu dua kulah mangka leuwih loba. Ari cai anu saeutik eta cai mutanajis. Kusabab katiba najis sanajan henteu barobah eta cai teh. Ari cai anu loba eta moal jadi mutanajis angin di mana-mana barobah rasana, warnana, sareng ambeuna eta cai. Naha kumaha ari ngaran cai loba dina tempat pasagi. Nyaeta sasiku saparapat panjangna, sasiku saparapat palayuna, sasiku saparapat jerona. Nah kumaha ari ngaran cai loba dina tempat buleud. Nyaeta sasiku satengah rubak tengah buleudna, dua siku satengah jerona.
Nah kumaha ari ngarancai loba dina tempat juru tilu nyaeta 2 siku satengah panjangna sasiku satengah palayuna 2 siku jerona eta 2 kulah ngaranna